kanu musikeun, kanu ngamalikeun, kanu ngubahkeun jeung marentahkeun umat sadaya. Nyatana kakersana Allah Dat Maha Agung. Oke ka utusan-utusan mantena ka para malaikat, ka para nabi, ka para wali, ka para saksi, ka para mukmin, ka para sahabat, ka para syekh. Nu diwengku ku tahun 8 bulan 12 poe 7 dawuh 5 naktu anu 42. Sawirehna dina dinten Rebo malam Kemis sasih ba'da mulud nu dipapancuhan nu dilenceran khususnya tukang jajang sakulah warga diwowu ku warga masyarakat na ieu karang papak nu caket nu tebih jalan istri pameget sepuh anu murang kali guyub tilahir tug dugi ka batin sejak ngalaksanakeun tasakur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala dilaksanakeun dina wengi ieu nyuhunkeun pitulung kanu kagungan sing pasihan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nomor hiji na kula wargana Kang Jaja sumawona warga masyarakat ieu Pilemurang Garut Karang Papa sadaya dilungsurkeun ieu ka alam dunya tos dipasihan taufik hidayah barokah karomah kamuliaan welas asih ridona Allah mang pirang-pirang nikmat karaos ku alam ini termasuk ku urang sadaya sami hadir cek bahasa Sunda nama anarima tumarima nampi tumampi usik dipaparin Gusti obah parentah dipasihan kurma kawasa dilamun lempang dipayang raga katut nyawa serah diri ka Gusti nu masuci datna ka Allah Subhanahu wa taala nemrakeun rasa sujud syukur tasakur binikmah kanu maha gupur dibuktoskeun ku warga masyarakat di Karang Papa eyan karang masih kanu caket kertebih nyangakeun baktos baktina hurmatna ti sauputu sadayana pamugi marantena ayeuna di alam barzah dilegakeun dicaangkeun di dalam kuburna ditampi amal solehna dihapus sagala dosa perdosaanna kalayan nampi leleberan berkah syafaatna ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteraskeun ku sauputuna dianggo dudukuh matuh dadayeuh maneh dianggo tempat banyak pamidangan di tempat sing raos nu nempatanana sing salamet anu nempatanana barokah nu nempatanana barokah anu ditempatanana kalayan ditami-tami iman sareng takwa anu yakin maripat ka Allah Subhanahu wa taala sagala urusan anakku Allah kararepetna panyawat panyakitna boh murid dina ati dina diri dina laki rabi dina jalan usaha tur pakaya khususna Kangjeng sakula warga umum warga masyarakat di Pilemurang termasuk urang sadaya sami hadir teu biji-biji nyangakeun hormatna nyangakeun hadiahna rojong doa ti sauputu sadaya sami hadir pamugi ieu marantena ayeuna di alam barzah legakeun caangkeun bagjakeun dilebet kuburna tebihkeun tina siksa kuburna nampi leleberan berkah sapaatna ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauputu dikantunkeun buktosna hadiah sakula warga umumna warga masyarakat ieu Karang Papa Garut Kabupaten Garut sing marurus rahayu berkah ina kasalamatan salamina ina apingan jaringan jagaan riksaan Allah Subhanahu wa taala cita-citana hajatna doana dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala ilmu panemu jampe pamakelan pangabisanan utos ngabaju miraga sukma ka urang sadayana pamugi dina wengi ieu ku Allah sing disipu sing ditawaju saciduh metu sakacapnya ta ina pangumpul Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ka Ibu Ramana Kang Jaja ka Ibu Nanu Manung Karang Manung juga ka Ibu Tengah Nung Karang Manung Tengah juga
nyangakeun hormatna. Nyangakeun hormatna pamugi anjeunna sing aya dina katenangan di alam barzakh. Sing kenging magfirah ti Allah, kenging kabagjaan ti Allah, ditempatkeun di sisi Allah, ditempatkeun aya dina kamuliaan Allah, dipaparin sawargana Allah Subhanahu wa taala.